puja sinarang puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu maparin rahmat barokah salamet dina wengi ieu urang biasa keneh ngariung mungpulung pamprok jonghok patempang wajah salah sahiji narasumber salah sebelas guru abdi oge Abah Ujang Laib ieu pami ningal dina sajarah bangintennya masih keneh rerehan di masyarakat Kendan babugurna sauran heula ieu CEO atau founder OSA timbangannya Hermanan Kang Robi Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di mah biasa teh ngahiyang nya kakeriannya. Ngahiyang heula. Urang sarengan Abah Ujang deh dia. Dalemi terus ya rendah diri lah nya Abah Ujang. Sigana mah dicap ku kerajaan sigana mah. Akta kelahiranana ieu reng-rengan rerencangan gitu nya. Manawi tiasa heula silsilah atau napi asal muasal Kendan teh kumaha sih Bujang? Pingawitan mungkin di aksara Buddha gunung di buyutna terus karena aksara Sunda karena kebiasaan BSA gitu kebiasaan BSA di saat ngaguar hiji lalakon atau hiji dangiang atau hiji sejarah atau hiji cerita pasti BSA mah udah template-nya tos template pami ngaguar hiji cerita pasti di tempatnya gitu. Nah alim ngaguar Kendan abdi di Floris. Kang Edoy sareng sapara kanca di kariling sadaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurna ingsun kung sadaya-daya. Kalayan teh kirangan rasa hormat hormatin simkuring pakersa Kang Obi salaku kilancet di guru sobat dalin sabatin puja sing sapanjang daya dina kabarokahan atuh sumawana Kang Rian si ganteng kalem si Abagir mudah-mudahan sing panjang lalakon sing panjang yuswa mun tiasa mah 1000 tahun atuh utami pisan mapanginten ka pangersaki guru aya Pak Ujang sepuh abdi sepuh urang sarerea mudah-mudahan mah sadaya-daya dina pangkaeun Gusti Allah Subhanahu wa taala sing keras nyuruh kailmuanana pangawalan kita kantun sadaya makhluk anu sami hadir panambi hatur rebu nuhun ka sagelas cai herang sampurasun kasakupna manusa nu sarasa nu sasari titis waris ini aki kakarukun karumungun nunurunkeun kabudayaan sejaga raksa pusti sejaga raksa kabuyutan tantang kolentrang siondok pae nundutan tikus sukana
nurukan sagobang kabuyutan tangta koletrang silondok bae nunutan dikusukan nurukan sagobang kabuyutan tangta koletrang silondok baukan sagobang kabuyutan Tos lah sakitu heulanya sementawis mah panginten ti karinding sadulur para landa. Hebat tadi lagu canggih ieu nih lagu teh. Sakitunya grup teh. Mangga salajengna panginten disanggakeun deui ka panata calagara acara ka pengarsana Pak Haji Rian Lalakon. Dinu BSA mah setiap dinu halaheraran dina kegiatan teh mupusti tradisi ku pangarti gitu. Jadi entong nepikeun ka ulang sara kaprah gitu. Anu teu aya di aya gitu. Nah, hatur nuhun Bapak kasupingana mangga ieu cik asal usulna teh sedanten kades di dieu kumaha gitu. Kapayuna abi bilih bisi jadi kades gitu ya teh. Mangga. Mumpung aya Pak Kades. Da anggap we Pak Kades oge raja kendang nya. Cuman versi ayeuna gitu lain versi kapungkur gitu. Kita manteh sebagai titik nol na parahyangan ke orang bahas. Batu juga bisa kieunya hebatnya. Kita agennya tahu batu. Genep tahun. Ayeuna masih di itu.